Faslun mubtilatut tayammumi salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tilu dina tayamum nu ngabatalkeun hiji-hiji peku anjeun arapalkeun. Hiji sakur anu matak ngabatalkeun kana wudu nu parantos dijelaskeun. Dua murtad, tilu nyangka aya cai lamun tayamum ku sabab eueuh cai. Faslun alladzi yatahuru minan najasati salah satun. Aya tilu barang najis jadi suci, arak jadi cuka eta nu kahiji. Kadua kulit bangke lamun disamak jadi hewan tina bangke bayawak. Jadi hewan tina bangke bayawak. Faslun najasatu salah satu. Ari najis eta aya tilu warna mughalladha mukhaffafa kaduana. Najis mutawassithah nu katiluna berat hampang tengah-tengahna hukumna. Najis mughalladha ngandua buktina najis anjing bagong jeung anak-anakna. Najis mukhaffafa nganciki ihlanang salian ciki susuma. Najis mukhaffafa nganciki ihlanang salian ciki susu macan barang tuang. Teu acan sampai 2 tahun umurna. Najis mutawassithah sakakarina. Faslun al-mughalladatu tatru bisawi ghusalatin. Ari najis mughalladha manyucina 7 kumbahan bada ilang aina. Salah sahiji nu 7 dicampuran ku taneuh nu suci anjeun ulah heran. Salah najis mukhaffafa mah bisa sucina ngabanjurkeun cai ngalin di najisna. Najis mutawassithah 2 bagian ainiyah jeung hukmiyah pek ta'rifan. Najis ainiyah nu aya rupaan reujeng aya rasa jeung aya ambean. Dina nyucikeun kudu ilang rupana, kudu ilang rasa jeung ilang ambeuna. Ari najis hukmiyah mah sabalikna, eueuh rasa eueuh rupa jeung ambeuna. Cukup ka anjeun pikeun nyucikeunana. Kudu dibanjur ku cai ilang najisna. Kitu we insyaallah sanes waktos diteraskeun.